Yoi pisan. Raksa Art Production. Ustad Maman mimiti ngurilingan imah nini asih. Unggal juru imah boh di luar boh di jero, dikepletan ku cai doa. Bismillahi Allahu Akbar. Sora Ustad Maman ngagema pinuh ku kakuatan. Abah karta nuturkeun ti tukang. Manehna ngawurkeun uyah kasar di sapanjang wates pakarangan, di handapeun imah panggung, jeung di unggal panto sarta jandela. Nungga geugeuh di dieu, nungga jaga di dieu, hudang. Ieu imah boga nu boga. Lain tempat pikeun anu daratang teu diondang. Abah kartang agarandeng siga anu keur nyarita ka batur. Menyan anu seungit tadi dibeulem di opat juru luar imah. Haseupna ngelun teu ka mana-mana tapi ngurilingan imah siga tameng anu teu katempo. Hawa anu tadi berat jeung bau bangke lalaunan robah jadi haneut jeung seungit. Ujang jeung wandang anu keur jikir di jero ngarasa aya tanaga anyar. Tapi etangan sakedapan. Jam 11 peuting, Ustad Maman jeung Abah Karta geus rengse. Ayeuna aranjeunna ngagabung di jero imah, rek mimiti doa babarengan pikeun ngeusian nini asih. Kakarage Ustad Maman ngangkat leungeunna rek takbir. Panto hareup anu tadi geus dikunci pageuh nutup sorangan satarik-tarikna. Wandang ngajerit tapi buru-buru nutupan bibirna inget kana parentah Ustad Maman. Panto-panto kamar, panto dapur, jandela-jandela kabeh nutup sorangan silih tembalan. Siga anu keur aya nu ngamuk. Lampu bohlam anu ramang-ramang ngadadak pareum. Cep, imah jadi poek mongkleng. Ngan aya cahaya leutik tina cempor minyak anu disimpen di deukeut dipan. Sora angin ngagelebug tarik pisan. Lain angin biasa, ieu angin anu siga gegerungan. Tangkal-nangka diburuan siga anu rek runtuh. Dahan-dahana papakrak nabrakan hateup imah. Ulah eureun jikirna, teruskeun. Cek Abah Karta sorana tegep, sanajan tina poek. Ujang ngarangkul wandang anu geus ngagibrig sieun. Manehna maksakeun bibirna maca subhanallah walhamdulillah sanajan sorana sorangan meh teu kadenge ku sora angin di luar. Hiji bangku kai di rohangan tengah ngadadak ngalayang nabrak bilik nepi ka hampir jebol. Maneh moal bisa ngelikeun aing Karta, Maman. Sora eta kaluar tina bibir nini asih. Ninina anu tadi ngagoler ayeuna cengkat deui.
panona beureum hurung dina cahaya cempor anu remeng-remeng, manehna seuring kikik sora si dalang. Ustad Maman langsung nangtung yang hareupan ini asih. Kaluar siah ti awak ieu. Ieu lain tempat siap. Aing geus di dieu. Aing nu boga awak ieu. Jeung aing rek nyokot budak kota eta. Ini asih nu nyuka Ujang. Dina sakedapan eta bau bangke anu nyegak pisan. Leuwih bau tibatan samemehna ngeusian rohangan. Hawa anu tadi haneut robah jadi tiis es. Di tengah imah antara Ustad Maman jeung Ujang ngajanteng sosok bodas. Nyaeta Pocong Salhapi. Wujudna nu pikasieun lain bodas bersih, lawon boehna geus pinuh ku taneuh beureum, getih hideung jeung nanah. Beungeutna anu katempo dina iketan anu leupas geus ruksak, beuki hideung panonna bolong tapi tina bolong eta kaluar haseup hideung. Manehna teu luncat, manehna ngambang sajangkal tina palupu. Wandang kapiuhan. Abah Karta gancang ngabeuleuh menyan anu tadi dibawana ngahalangan Ujang. Ujang, ulah nempo panona. Tundukkeun sirah. Terus ngajikir. Pocong Salhapi nunjuk ka Ujang. Sorana ngagereng. Panas, mani kudu bae. Tapi Ustad Maman geus maju, manehna teu sieun. Sia teu boga hak di dunia ieu. Balik sia ka asal sia. Allahu Akbar. Ustad Maman macakeun ayat kursi satarik-tarikna. Leungeunna nunjuk ka Pocong Salhapi. Pocong Salhapi ngajerit siga anu kabeuleuh. Awakna ngelunkeun haseup hideung. Tapi nini asih seuri beuki tarik. Moal mampu. Ustad, moal mampu. Kekuatan aing leuwih gede. Salapi, serang budak eta. Pocong Salhapi sanajan siga anu nyeri, ngadadak ngabalesat ka arah Ujang. Jeng! Abah Karta ngagorowok. Ujang anu tita tadi tunuk, ngadadak ngarasa aya dorongan anu kuat. Manehna geus teu sieun, ambek ningali ninina dipake cocokan. Ambek ningali wandang kapiuhan, ambek ka makhluk anu geus ngaruksak lemburna. Basa pocong eta rek ngarawu manehna. Ujang anu geus lila poho kana agamana ngadadak inget kana hiji-hijina hal anu bisa diucapkeunana. Al-Fatihah. Ujang ngagorowok lain ku bibirna tapi ku hatena. Manehna teu apal ayat kursi, manehna teu apal doa-doa panjang, tapi manehna apal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ujang maca surat eta bari nahan sora anu ngageter panonna beureum. Aya kekuatan anu teka tempo, siga tembok anu ngahalangan pocong Salhapi. Makhluk eta mental ka tukang nabrak kana tembok. Cong eta neuteub ka Ujang kaget. Nini Asih oge eureun seuri, manehna molotot. Kurang ajar. Budak ieu boga eusi geuning. Sora si Dalang ngagerendeng dina bibir ninina pinuh ku kaget jeung amarah. Ustad Maman jeung Abah Karta teu ngalepaskeun kasempetan. Maranehna bareng macakeun doa. Pocong Salhapi ngajerit deui leuwih tarik awakna beuki ngeleun. Nini Asih ngagorowok. Awas maneh Jang. Awas maneh Karta. Ieu tan rengse. Aing bakal datang deui. Aing bakal nyokot anu jadi hak aing. Nini Asih rubuh kana dipan kapiuhan. Dina waktu anu sarua, pocong Salhapi ngaleungit. Robah jadi haseup hideung anu bau bangke. Tuluy leungit ngaliwatan sela-sela palupu. Jep jempling. Angin di luar ngadadak eureun. Sora jangkrik mimiti kadenge deui. Lampu bohlam ngadadak kurung deui. Imah jadi caang nganyesakeun Ujang anu keur ngos-ngosan. Ustad Maman anu keur ngusap kesang dina tarangna. Jeung Abah Karta anu keur ngahudangkeun wa endang. Perang peuting eta rengse. Maranehna meunang pikeun samentara. Subuh sanggeus peuting anu pikasieun eta, lembur pasir huni karasa jempling. Jempling anu beda, lain jempling alatan sieun, tapi jempling alatan tanaga anu beak. Di imah Nini Asih, pager goib anu dipasang ku Abah Karta jeung Ustad Maman karasa pangaruhna. Hawa imah jadi leuwih haneut, eueuh deui bau bangke jeung teu aya deui sora-sora aneh. Tapi kamenangan eta kudu dibayar mahal. Kaayaan Nini Asih beuki parah, lain kasurupan tapi leuleus. Awakna anu geus begang teh beuki ngorotan. Napasna hiji-hiji laun pisan, panona peureum tapi lain sare, siga anu kapiuhan tapi teu hudang-hudang. Ujang diuk gigireunana ngusapan leungeun ninina anu tiis. Awak ninina geus teu panas deui, ayeuna mah tiis. Ua endang sanajan geus leuwih tenang, tetep teu bisa nyumputkeun rasa sedihna. Jang, kumaha ieu si Nini? Geus teu diganggu, tapi kalah beuki ngalea. Ceuk Ua endang sorana haros-hos. Ustad Maman anu ti subuh tadi teu incah ti imah ngadeuketan. Ieu anu dikawatirkeun, jiwa Nini Asih dipake tarung tadi peuting. Anjeunna dijadikeun wadah ku si Dalang pikeun ngalawan urang. Ayeuna tanaga Nini Asih beak pisan, siga aki anu geus soak.
Abah Karta anu tita tadi ngahuleng di golodog nyedot padudana jero-jero. Agar ieu nganahan jang Ustad. Nahan sangkan si sahapi teu bisa asup deui ka imah ieu. Tapi talina masih keneh dicekel ku si dalang. Salila tali eta teu balik, jiwa Nini Asih masih kaitan jeung maranehna. Urangan bisa nahan, tapi teu bisa ngubaran. Ujang nangtung hatena pinuh ku amarah jeung tekad. Jadi eueuh cara sejen urang kudu manggihan si dalang jeung urang kudu manggihan tali pocongna. Ustad Maman jeung Abah Karta silih teuteup. Leres jang, ceuk Ustad Maman. Salila dalangna teka tangkep telor ieu moal eureun. Meureun imah ieu aman, tapi kumaha imah biimih? Kumaha imah warga sejen anu lemah? Si dalang pasti neangan korban anyar. Ujang ngahuleng, manehna inget deui kana unggal kecap anu kaluar tina bibir Nini Asih jeung biimih basa kasurupan. Aya hiji hal anu terus ngajangilek. Maneh moal bisa ngelehkeun aing. Budak kota, maneh geus ngaganggu aing. Bah, Ustad, ceuk Ujang sorana daria. Si dalang terus-terusan nyebut kuring budak kota. Manehna siga anu apaleun pisan ka kuring, siga anu ngewa ka kuring. Abah Karta ungeuk. Eta poin utamana eta. Lawan urang teh lain ngajauh kurek ngabogaan ilmu, tapi manehna boga dendam. Jeung sigana dendamna ka keluarga maneh jang. Tapi saha bah? Kulawarga Ujang asa teu boga musuh di dieu. Tembal Ujang bingung. Jalma anu hasud mah teu kudu boga alasan jang, ceuk Abah Karta. Bisa jadi manehna sirik ku kolot maneh anu sukses di kota. Bisa jadi manehna sirik ku nini maneh anu dipika hormat. Atawa bisa jadi manehna boga urusan anu can rengse ti mangsa ka tukang. Ujang, Ustad Maman jeung Abah Karta diuk ngariung. Maranehna mimiti nyieun peta saha wae anu boga motif pikeun nyilakakeun kulawarga Nini Asih, atawa saha wae katelah main dina dunya goib. Anu kahiji, ceuk Ujang. Kuring inget, wa kungsi nyarita yen Bapak Ujang kungsi pasea urusan wates tanah jeung tatangga. Saha? Wandang anu keur ngompres Nini Asih ngalieu. Aya jang jeung si Dadap. Mang Dadap anu imahna di belah kidul deukeut ka sawah. Tapi eta mah geus lila, geus dianggap rengse. Ceuk Wandang siga anu embung nuduh. Teu aya anu rengse dina dendam mah wa, ceuk Abah Karta. Catet jang, Mang Dadap. Anu kadua, Ustad Maman nambahan, aya hiji jalma anu tisaprak aya kajadian ieu teu pernah nembongan.
Malah ka masjid ge henteu. Bi Emi dukun leutik anu sok ngubaran budak rewang teh ha? Tanya Ujang. Leres disaprak abdi sok ngawurukan warga yen ulah musyrik, ulah menta kasalian ti Gusti Allah. Warung pangubaran manehna jadi sepi. Manehna kungsi nyarita ka Bi Emi yen abdi teh Ustad anyar anu sok rarusuh. Manehna ngarasa kasoro jeung manehna apal kana cara-cara kitu. Cek Ustad Maman. Catet Bi Emi, cek Ujang deui. Anu kadilu Abah Karta ngagarandang. Ieu mah lain urusan pribadi, tapi urusan bisnis. Ki Sastra saha deui eta teh bah? Jalma beunghara anyar ti lembur sabelah. Usahana maju pisan. Warungna rame, sawahna lega. Tapi cek beja mah majuna teh alatan pangasihan jeung pesugihan. Jeung manehna salah sahiji anu paling loba hutangna ka Salapi. Ujang ngarenjak. Jadi bisa jadi manehna anu mau tali pocong Salapi pikeun ngajadikeun Salapi budakna mayar hutangna. Bisa jadi yang manehna hayang ilmu hideung pikeun ngabebaskeun maneh tina hutang, sakaligus pikeun ngajaga usahana. Manehna nyieun Salapi jadi hodamna. Temal Abah Karta. Tilu ngaran, tilu motif. Mang Dadap dendam pribadi, Bi Emi menjadi saingan, Ki Sastra urusan bisnis. Urang teu bisa nuduh Jang. Cek Ustad Maman, urang kudu boga bukti atawa minimal tanda-tanda anu kuat. Kuring anu bakal nyalidik. Cek Ujang tegas. Kuring budak kota. Kuring bisa pura-pura teu apalna naon. Pura-pura ngan ulin. Abah, Ustad, tulungan jagaan ini di dieu. Kuring rek moro. Poe eta Ujang mimiti gerak. Manehna teu bisa ulin ka Ki Sastra sabab di lembur sabelah. Bakal katara teuing manehna teu bisa langsung ka Bi Emi sabab Bi Emi pasti geus curiga. Tujuan kahijina Mang Dadap. Sore-sore Ujang lempang ka imah Mang Dadap. Imahna leutik di sisi sawah rada mencil. Bener, di hareupeun imahna ngajugrug hiji motor sport warna beureum anyar keneh. Malah plat nomorna ge can kaluar. Pikeun ukuran Mang Dadap anu sapopoenangan buruh macul, ieu teh aneh pisan. Mang Dadap keur diuk di golodog, ngaroko bari neuteuk motor anyarna. Manehna kaget ningali Ujang datang. Jang, Ujang, ira mulang. Sapana ramah, tapi panona teu bisa bohong. Aya rasa kaget jeung sieun. Kamari Mang, ngalongok sini nih, dupi emang damang. Tembal Ujang. Salse bari diuk dina bangku awi gigireun Mang Dadap.
Alhamdulillah Jang. Cager. Nya kieu we di lembur. Tembalna. Wah, motor anyar mang. Laris geuning usahana. Ujang langsung nembak bari pura-pura kagum. Beungeut Mang Dadap langsung robah. Ieu mah meunang budak Jang. Kiridit biasa we. Jawabna gugup. Ujang seuri. Oh, kiridit. Keur usum kieu teh berat meureun nya Mang. Tapi ari Mang Dadap mah jago atuh bisa meuli motor kieu. Bari ngobrol Ujang ngagerakeun irungna. Bau menyan. Lain seungit siga anu dipake Abah Karta. Ieu bau menyan anu amis. Tapi ditungtungna aya bau hanyir, bau getih. Permios heula Mang, reka cai di mana? Ujang pura-pura. Oh, di tukang Jang. Biasa we. Cek Mang Dadap siga anu beuki teu geunah. Ujang leumpang ka tukangeun imah. Saung jeung kamar mandina misah. Tapi Ujang teu langsung ke kamar mandi. Manehna ngareret ka juru imah. Kadeukeut kandang hayam anu geus kosong. Didinya dina tumpukan jarami, Ujang ningali tulang. Lain tulang hayam biasa, tulang anu hideung pisan. Hideung tina kulit, daging nepi ka tulangna, hayam cemani. Dipake pikeun ritual. Jantung Ujang beuki ratug. Manehna buru-buru ke kamar mandi. Teu lila tuluy balik deui ka hareup. Mang, singit naonnya di dieu? Asa bau menyan. Ceuk Ujang langsung nanya nguji kana reaksina. Mang Dadap meh ragrag tina diukna. Menyan? Si Ujang mah paling ge bau kembang malati di kebon. Nu meuleuh menyan di dieu mah. Pokna bari seuri kapaksa. Ujang ungeuk. Oh, kitunya. Nuhun atuh Mang. Permios heula. Titip salam ka Bi Ocoh. Ujang leumpang ninggalkeun imah Mang Dadap. Tapi hatena geus teu tenang. Motor anyar, bau menyan hanyir, sesa tulang hayam cemani. Kacurigaanana geus 80% ngarah ka Mang Dadap. Mang Dadap anu boga dendam urusan tanah ka kulawargana. Mang Dadap anu ujug-ujug beunghan. Basa Ujang rek nepi ka imahna deui, geus deukeut magrib. Di kajauhan manehna ningali Abah Karta keur nangtung di buruan imah ninina. Neuteup ka arah imah Mang Dadap siga anu geus apaleun. Ujang ngagidig, basa geus deukeut Abah Karta ngan nanya sakecap. Geus yakin Jang? Ujang ungeuk, napasna ngahegak. Yakin? Bah, Mang Dadap dalangna. Abah Karta neuteup ka langit anu geus mimiti beureum. Pantes atuh. Peuting ieu. Peuting Jumaah Kaliwon deui. Manehna pasti rek nyampurnakeun elmuna. Urang kudu ngeureunkeun manehna peuting ieu keneh.
Samemeh tali eta bener-bener mengkeut manehna jeung si Salhapi.